tahun ka tahun teu karasa ternyata urang geus datang deui ka bulan Sya'ban anu mulya. Bulan Sya'ban teh cek urang lembur mah bulan Rewah. Sebab urang sok ngaarwah-arwah bulan anu mulya Kangjeng Nabi fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya. Keunggulan bulan Sya'ban terhadap bulan-bulan anu lain ngelehkeunana bandinganana seperti ngunggulan kula ka sakabeh para nabi. Lain letik-letik unggul bulan Sya'ban. Mantap orang digunakan pakai nonton main bola, pakai nonton TV. Kuunggulna bulan atuh ke catatan maksiatna ge unggul. Mudah-mudahan nu ngunggulkeun maksiatna dipanjangkeun umur. Mudah-mudahan amin heran aing mah. Jameureun maksiat kabeh. Panjangkan umur mudah-mudahan. Asa-asa amin lagi. Maksudnya supaya bisa berbakti tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Jauh amat jeung Kangjeng Nabi mah di bulan-bulan nu lain teu pernah full puasa. Tapi di bulan Sya'ban mah full puasana di tanggal hiji nyambung datang ke Ramadan. Ieu ku unggulna bulan Sya'ban. Malah wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillah ala ibadihi. Hese bandinganana tama. Keutamaan bulan Ramadan terhadap bulan-bulan nu lain lir teu beda jeung unggulna Allah. Unggulan terhadap hamba ukuran teman. Ieu mah keur carita bulan Sya'ban bae sakitu luar biasa. Mun Kangjeng mah menghormati jeung ngamulyakeun bulan Sya'ban nu unggul eta dipake puasa, urang mah berleha-leha. Dibejaan ku bejaan anu komomun henteu. Bulan Sya'ban teh lain letik-letik bulan. Para unggulna di bulan Sya'ban. Tak cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta ya 5 hurufna hiji shin 2 ain 3 ba 4 alif 5 nun hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti asy-syaraf was-syafa'ah mulia jeung tutulung pohara bulan Sya'ban bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kedua ain eta al-izzat wal karamah mulia anu luar biasa. Tilu ba al-birr nuduhkeun kana bagus. 4 alif nuduhkeun kana ulfah aring layet deded. Nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab bikin ngebersihan awak zahir. Bulan Sya'ban bikin ngebersihan qalbu hati. Bulan Ramadan jang ngebersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan qalbuna. Bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan geus pokona. Urang mah kedot jasa ieu. Teu bulan naon kieu bae. Teu pisan tertarikna ku bulan-bulan unggul.
Tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15. Aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal. Jadi malam tanggal 15. Lamun urang nanggalkeun rawahna Salasa berarti Salasa Rebo Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malam Salasa. Sakuari Minggu ta isuk Senin, ta malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15. Eta nisfuna malam Salasa. Sakali deui aki-aki mah osok nalaweung. Ini ngajina osok culak-cileuk ka kutang. Kitu geus nini. Dengekeun ku ceuli ngajina. Ulah ngawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15-na Senin malam Kanjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Sahaja lemah anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 na malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pake ibadah malam Salasa teh. Taetang ke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub waktu hate-hate nu sejen malalodar nya nama hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame malam nisfu Sya'ban ku ibadah ka Gusti Allah, hatena bakal hirup. Hatena bakal caam jasapan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek soleh ge riweuh, mobil paeh atuh. Mun kitu berkona paeh atuh musru. Urang boga pamajikan geulis paeh atuh embung urang nangkeupna ge. Embung kajen geulis sakumaha ge paeh lantaran. Nu paling repot urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan ieu paeh. Belum dongkrak antrik na paeh. Pamajikan kasep tinggal kasep, sugih tinggal sugih. Teu perlu kasep pokona menu penting etana teger. Paeh etana teu berarti. Eta lamun geus paeh mah bahaya nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang neuleus sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ye nu ku aing disikat eta paeh hatena teh. Paeh tah nu kos kitu teh paeh tah. Atawa dedeleuan bae mana irang dangora ieu. Paeh teh hatena teh. Paeh. Aya hiji urang Cikupa anu kitu teh. Paeh teh hatena. Ngajina neuleuan rangda bae. Paeh teh hatena. Eta paeh hate teh hese. Geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karat kredit Mio kuari geus mulai neuk kredit Avanza. Paeh tah hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge geura paeh jana mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main. Eta paeh hate teh tos kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah. Paeh ngaranna hate. Titahna ulah nonton TV. Wow, dijual itu. Meuli deui gede atuh kuari. Modar tapi hate da kos. Paeh tapi hate. Ini jelas mah kula mah tuh keur ngahiji nu para rawi mah.
Diriung-riung kuno paeh mas. Ya uno tuh buka TV jaka bagian 5 nu penep TV teh. Jadi pak kula mah kuari ke diriung-riung jeung modar bae. Paeh hate. Saya yang hirup hati teh bang kumaha kitu masyaallah. Resep kana dunia paeh teh. Resep kana dunia teh paeh teh hate. Resep kana ibadah paeh tu kitu hate. Jalamun nu hirup hatena mah teu resepeun kana dunia teh resepna kanu nyieun dunia Allah Subhanahu wa taala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diingetna ta eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat di jero salat teu inget kata. Ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang mah keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa. Hiji kanikmatan bae geus lokoda salat teh ngahayal. Masya Allah, nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat. Eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu. Paeh teh nyaranna hate. Tah, ieu aya obat teh kebenaran ieu obat ti Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obat supaya ulah paeh hate teh ka dunia ulah pati resep. Kamaksiat ulah pati resep komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep kabelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun kajeun amin urang-urang antakeun geus pokona urang mah urang yang namanya lamun nyana nanyakeun dari mana tuh dalilnya nih perep nih tahu nih perep cek amin teh emang perep apa ini kalau kena hidung lu nih nggak jawab lagi gitu amat cek amin teh sia mah dijawab make dalil ge tetep bae kudu make perep sia mah. Iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugari tutup para rugu ambalaya kuari di urang tak sing hade milih guru sing hade milih babaturan milih rekan lantaran besi tepa teh lain kurap bae eta ismu amin rais tepa bahaya acak-acakan kiblat jadi ngidul kuari eta eta gara-gara tepa anta kos kitu. Masya Allah. Segade. Kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese. Salat maghrib, mantap salat maghrib, salat awabin, mantap salat awabin, salat 20 rakaat, mantap salat isya, urang salat isya, mantap salat isya ba'diyah isya, tas ba'diyah isya, salat 100 rakaat. Di beda sholat mambo tilok burung ngap biasa aya deui nu sholat ba'da isya terus datang ka subuh tama beuki abo tama ngan ulah teh kitu teh ulah kecuali jelema-jelema khusus nu dibere wirid ku guru najangnya na bae biasana ahli thariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sya'ban jangnya na doang urang sakali deui ulah make salat kos kitu jumlahna bakalna minimal 100 rakaat mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun ahli suluk osok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui urang mah sakali diulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sya'ban urang ulah milu ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah milu sakali deui urang mah ulah kabeneran beneran emang embung diulah atuh geus pas jasa sama
Masya Allah. Ulah. Ya. Lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nujang umum. Ieu lain deui. Lantaran sanajan dibikeun secara umum ge urang mah moal kuat. Moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh. Kunaon ieu? Salat keur penting. Jadi ieu balukarna ieu teu bari saleumpang kabeh. Ditaku saja, ditaku Ki Uci. Waduh, sembarangan meta Ki Uci. Ini papisak. Aki-aki, geus pokona teu bari saleumpang wae geus pokona mah. Mantak ku Kangjeng Nabi diatur jang saha ieu salat, jang potongan mana. Bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah. Ulah bae kajen kumaha ge geus. Ambalaya engke, hulu di mana, awak di mana. Lantaran ada sholat udah batu husu mantap diulah khusus merena sajang kurang mau ulah sakali deui di lembur sanajan eta kiaina gede ustadna hebat udang-udangna ge segede bakul nyana ngajakan sholat nisfu Sa'ban ulah mun ditanya pan sia teu milu aing mah dilarang emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum teu nyaho bae cak kiai ulah-ulah bae geus sakitu bae geus dasarnya jadi bejaan hukum lagi, itu ngaji henteu naon henteu. Ada kitab tilok naon tilok, tapi lah sekolah sanawiyah. Semua nyaona naon, oh begitu kan. Hartina ulah sambarangan yen salat mah. Lantaran salat mah kudu meunang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui teu meunang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngainstruksikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah mimpi. Ulah hukum bid'ah. Bagus. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Malaman nisfu Sya'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril. Masyaallah Kangjeng mah katatamuanana ku malaikat Jibril. Urang mah katatamuan teh ku calo. Kata tamuan teh ku tukang ngadu koto main gaple tetamu urang mah nu kos kadar itu tetamu urang paling banter lurah camat emang eta kata tamuan ku camat emang kumaha gitu teu bagus sebab lain ahli ibadah nya mah ahli SPPT bagus besi aya kiai besi aya ustad kata tamuan ku bupati kata tamuan ku menteri tata tamuan ku camat jeung ku lurah bunga eta rusak hatena si kiai. Rusak pae eta hatena. Sebab eueuh dipakah ka hayang ku nyana iwati kebanggaan jeung dunia. Ajur sama kiai kos kitu tinggal lepekna doang. Teu bagus mun kata tamuan ku bangsa wali. Emang aya atuh aya wali nikah. Mitoha berarti. Kata tamuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal. Kata tamuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah. Tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa. Saha nu nyaho kiai eta bisa depaan zikirna, taqarrubna, deusna. Saha nu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna. Urang kata tamuan ku bupati mah hareudah. Kata tamuan ku menteri hareudah. Kata tamuan ku gitu camat hareudah. Tiis teh eta kadeuleuna doang. Ngamplop jada 500, 1 juta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngagerenang we sial teh camat. Datang ongkong merek henteu goblok teh camat. Tungtungna mah ti tajong beta camat di goblok-goblok.
Sakali deui teu bagus hate urang put mun katatamuan ku lain ahli Allah bunga teu bagus. Eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu. Tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu saban katatamuanana ku malaikat Jibril alaihi Masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula mah ulah wakah heulangan. Mudah-mudahan dicepetkeun katatamuan ku malakal maut. Kayak bakal terakhir orang bakal kata tamun ku malakal maut. Jeung ade teman malaikat pamungkas teman. Terus kumaha cenah kiai malaikat tergantung amal urang. Lamun amal urang bagus datang na kasep, mun anu kasep sing ade. Mun amal urang jore bangsa ngeridit nonton TV bangsa hideung malaikat. Tak sing ade bisa anu hideung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaikat sianya. Kan, hidung ya. Insyaallah. Tah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi. Cek malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmat. Ye, ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat ku Gusti Allah dibuka. Masya Allah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia, 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ah ka anak, anaknya ah ka indung, luhur atasannya ah ka bawahan, bawahannya ah ka atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan karaya, jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutikna ka pamajikanna mah meureun karunya, ka anak nama karunya, sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureunnya nama. Dan seukur saceuhil meureun boga ni karunya. Tah ieu teh hiji teh luar biasa mau bae teu daek ngadahar anak. Mau sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat kuari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh. Tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene kurang teh oper-operannya ah ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, lu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga. Sorga punya ahna Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngredit tetap punya ahna Allah 290 atuh teh kira-kira. Nah dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu doang padu tah mah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah sia mah. Seret adi diangkat deui. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah. Tah malam ieu teh maleman dibukakeun lawang langit. Lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa shalli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun, dua leungeun. Munajat ka Gusti, menta. Harita Kangjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol. Bagol tu cek Kangjeng Nabi ya Jibril, ma hadhihi lailah. Ai kitu malam naon ieu? Golat cek Kangjeng Nabi. Hadhihi lailatun yuftahu fiha salatu mi'ati babin minar rahmah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Namantak Allah malaman nisfu Sya'ban, malaman nisfu Sya'ban fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh cilebak anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik, berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya nu diistisna illa man kana sahiran, kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah.
Tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobatkan mikeun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Au kahinan atawa dukun, tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban teu mikeun kana ilmu tarohna, ilmu badena eta teu dihampura ku Gusti Allah. Au musahinan nu teu dihampura di malaman nisfu Saban sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunak teu bebasan hatena. Mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah, yakni teu dihampura malaman nisfu Saban. Keur majena gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrun ala zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah tetep bae nya nama si keneh ngalakukeun zina. Yakni can tobat, can nyabut, can ikhlas tina maksiatna. Ka eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akil riba ieu siga lain lalawur. Lain lalawara Allah ngampura di malam nisfu Saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik, ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba. Ya le teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyaksian riba, teu ngalaksanakeun ridit ta eta teu ngalaksanakeun bang. Nah iya menang pangampura nu make duit bang tobat malam nisfu Saban nu ngridit tobat malam nisfu Saban teu beunang magfirah jeung rahmat Allah nutup magfirah Allah jeung rahmat eta ku benci-bencina Allah ku greget-gregetna kanu tadi dicaritakeun tukang sihir tukang taroh Allah gregeteun jasa jelema nu ngunek-ngunek Allah gregeteun jasa anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheureun pisan termasuk anu terus-terusan zina ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheureun pisan hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang mah geus cenah itu mah kiai di itu mah jangan ngredit kiai tinggal kiai jangan neraka ge lain yang sasa jang kiai malah mah nya mun ngajakan nya pamimpinna. Pokoknya tidak terkecuali akil riba akal walidain atawa nu keheul ka indung bapa nu nyarekan indung bapa anu teu hade jeung indung bapana malam nisfu Saban jana can tobat can minta pangampura ka indung bapana teu meunang magfirah jeung rahmat Allah. Insyaallah. Mana deui wanamam tukang adu domba. Zulwajhain ngabogaan dua beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu, beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu. Beungeut nu jang menghadap ka atasan mah nu ieu. Beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu. Biasana ahli partai Zulwajhain teh kos kieu. Ieu bangsa kiai-kiai Golkar bangsa Zulwajhain nu kaya. Komo pamimpin nama wah cenah ulah Golkar bae meureun nu sajana sawaun. Saruha kabeh ge kos kitu. Masyaallah. Alqati ar-rahmi atawa nu megatkeun rahmi. Ka inden kitu na mumbung wauh jeung lanceuk, mumbung wauh jeung adi, lantaran boga masalah, mumbung wauh jeung mamang, mumbung wauh jeung uwa. Nyana embung wau aing ngadatang moal didatangan teu hayang mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah keheureun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi fa inna haula'i la yunfaru lahum
Ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan teh akilar riba hampir kabeh. Hampir kabeh kuari mah geus kuku perusahaan gede, pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit riba rentet. Boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngredit sarua bae. Ulah main-main urang mumpung masih hirup kene. Umur teu nyaho buah isuk buah pageto. Ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih. Mentang-mentang urang ngarumpak aturan Gusti Allah sahanu nyaho can anggeus kreditan paeh. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dan ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa kredit lain masalah leutik gede kos kitu lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an nas tama lantaran riba na menyolok anu luar biasa ku urang kuari geus teu dianggap teh minum arak mah ku urang teh di ulah luar biasa anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bank atuh sarua bae ngerebek kabehan nah ieu kurang coba hate urang supaya hirup malam nisfu Sa'ban urang taqarrub ka Gusti Allah abeh mata hate urang dibere hirup sehingga urang bisa ningali kana jalan-jalan siratal tapi lurus ya Allah tuh kitu nya sing hade malah dina kitab Isadur Rafiq mah aya wa warada hadhihi lailata bismi min Sa'ban tu tadi geus kawarid oge dina malam nisfu Sa'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri bani kalbi Allah di mamaleman nisfu Sa'ban wah triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka alhamdulillahirabbil alamin utaqo atikun utaqo aya ribuan jutaan triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka keluar Allah ka malaikat keluarkan merdekakeun geus ulah di neraka bae bi adadi syu'uri bani kalbin pohara luar biasa. Cuman Allah tenele di malaman nisfu Sa'ban teh tetep bae dikanarakakeun tama saha la yanzurullahu biha ila musyrikin hiji jelema musyrik malaman nisfu Sa'ban sakitu agungna tetep nya nama dikerebekeun bae. Dua wala ila musahid jelema anu ngunek eta ge sarua bae teu dicabut dina neraka. Wala ila qati rahmin jeung nu megatkeun rahmi komo datang ka indung bapa. Tambahna aya deui wala ila musabbil izari jeung jelema nu ngagusur-gusur sampingna jubahna calanana datang ka ngangsar ka taneuh ta eta ge teu dihampura ku Gusti Allah maleman nisfu Sa'ban masih anger kene. Urang make samping, make jubah, make calana kudu luhureun mata kaki, luhureun mumuncangan. Tah, liluhureun. Cara PKS gitu tah. Ngan PKS mah luhur teuing nya nama sabitis. Tuh kitu nya wala ila akil la liwalidayhi jelema anu teu ade jeung indung bapa. Wala ila mudbini khamrin jeung ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah Subhanahu wa taala. Ramekeun malam nisfu Sa'ban kumaha atuh Kiai? Geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu Sa'ban ba'da magrib ulah ngomong deui. Terus ba'da magrib maca Yasin 3 balik. Yasin pertama
kedua yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu no maca Yasin katilu minta umur panjang ka Gusti jang nambahan amal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cekak kita kiai kula maca teu bisa maca Yasin teh coba heula jana iko. Hese tang ngejah teh hese nyambung keuna hese. Itu bisa kalau maca Quran maca Yasin kudu kumaha tah? Aya mun teu bisa maca Yasin maca kulhu 210. Etik tah maca. Bismillahirrahmanirrahim. Asal aki-aki mah 210 ge olah bahasana mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad 210 macana. Geus batur baca Yasin nyadang ge bareng diuk di dinya tapi nya nama maca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad macana 210. Kayak ngadoa bareng jeung pamimpinna ke maca deui ke bareng. Kieu je kula mah kulhu ge patek trok bae. Sia memang ngau kabeuki mah ini. Patek trok bae cenah kieu maca kulhu ge. Lamun patek trok bae maca kulhu istighfar bae macana 10.000. 10.000 ya Allah ya Rabbi. Istighfar mah saya tiga astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hayang rada panjang eta. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 10.000. Kieu cangkel meureun teh mah. Emang sia mah kitu. Kajen kumaha ge, hayang ulah ibadah tapi ka sorga kabadek wae kajen kumaha. Kabadek. Anu paling sederhana maghrib, isya, subuh, malam nisfu Sa'ban berjamaah ngan ulah kurang ti 40-an. Maghrib berjamaah 40-an, isya berjamaah 40-an, subuh berjamaah 40-an. Eta bae nu ringan mah tah. Talora maghrib jeung isya rada bisa, subuh ya berat ya subuh. Subuh doang ya, masyaallah. Eta geus deui leuwih ringan cenah. Kiai nu leuwih ringan teh eta tampiling sia mah poe. Eueuh deui geus. Atuh leuwih kurang teh eta mah teu ngaramekeun malam nisfu atuh ngaranna teh mah biasa-biasa bae. Malam nisfu Sa'ban kajon teh ku ulah aya anu nyetel TV. Besi urang kena bebendu Allah. Geus bae pareuman geus TV di dinya mah. Anak ceurik tanaon geus sabodot teh. Sia mah emang osok anak bayi nu anak cenah aya buku sia. Sok pake tata gedan anak bae anak. Eta geus malam nisfu Sa'ban pareuman. Rek, ulah aya. Anu kubaku mah geus ieu mah pokona mah maca maghrib berjamaah, maca Yasin atawa nu teu bisa maca qul 210 atawa istighfar 10.000 terus sapenting 10.000 sakedeung istighfar astagfirullahalazim 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 sakedeung 10.000 teh eta nu mantak ngarasa can pernah eta jelema tah can pernah lamun geus pernah mah lah 10.000 mah sakedeung ya astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullah komo lamun ditujukeun mah ku ari 1000 ka mata astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim Gusti mata abdi ieu besi dula deuleu lain besi deui ngomong ka tangga kuari geus loba jasa dosa meurna abdi dek istighfaran 1000 ieu malam nisfu Sa'ban keceuli Gusti ceuli abdi dedengian besi lain besi deui jaipongan melulu ya diceuli teh oh masyaallah keur ngorana tah nang ning nong nyampura Gusti malam nisfu Sa'ban ya 1000 kaceuli ka irung Gusti aya ambeun lain ambeun pipi batur disedot astagfirullahalazim Eta istighfaran 1000 irung terus sungut geus puguh sungut mangeus geus loba jasa tah mangeus gibah teh jeung sajabana sungut 1000 kemudian beuteung 1000 terus dubur 1000 kubul 1000 suku 1000 leungeun 1000 kemudian atuh ayeuna mah gol buat teh 1000 geus bakalna 9000 tah tinggal 1000 deui jangru 10.000
kabeh. Tuh, geus dihitungan ku urang 1000 tak kedeung teh istighfar ka sakedeung. Coba ge laksanakeun ge. Laksanakeun ge tas isa coba aing utur kiai teh nya sakedeung sila teh. Menang 1000 teh pegel ja. Masyaallah. Gitulah malam nisfu Saban ramekeun. Ulah obrol-obrol nanaon isin Allah keur mukakeun pintu magfirah jeung rahmat urang masih keneh encan deukeut keneh bae jeung Allah sakitu keur diumbar ku Gusti Allah magfirah teh keur disebar urang masih keneh encan beuki keneh rugi amat insyaallah. Iyalah malam Salasa urang babarengan ngalaksanakeun ngaramekeun malam nisfu nu bagus cek almarhum Abah Kulama malam nisfu Saban ulah sare. Mantak eta dibere wiridanana khusus mas 100 rakaat. Eta nu khususna. Atau urang istighfar 10.000. Atau urang zikir geus ulah bae ulah sare bae geus tah malam nisfu Saban. Besi ngantuk siapkeun ku urang balak bener. Tah mah tolol atuh ngaranna. Beuh atuh mah make kos kitu mah 2 poe ge bal peuting ya tuh kuat. Piceun kos kada itu teh. Siapkeun tasbih atau Quran atau maca sholawat malam nisfu Saban. Komo nu geus kolot mah beusi teu kapanggih deui jeung nisfu Saban ieu jaloba jasa panyakit ieu. Cing manis geus aya. Kemudian asam urat geus aya, ieu puyeng geus aya, ieu asana ieu mah. Asana moal kabawa teu kapanggih deui lah jeung malam nisfu Saban. Enggeus. Gunakeun malam nisfu Saban rame-ramekeun ulah sare sugan bae puyeng subuh bea. Ya sekali deui urang ramekeun ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maca Yasina deuk berjamaah di masjid, di mushola, di majelis taklim mangga. Dek sorangan bae di imah, dek jeung keluarga bae mangga. Dek di masjid sorangan mushola mangga. Silahkan dek di mana bae nu kira-kira leuwih khusyuk, leuwih mantap ibadah ka Gusti Allah di mana?